eta Ica ayana ujang lu nah itu syaurna cek kumaha sih nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya kakaler oleh kakulon lowong da paingan di teangan moal pangeh da sia bangsatna kabeh aduh aya anak saur saha ieu teh gerak panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun teu maos jisim abdi kedah suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha tanya semar ieu naon uluh ujang ge ulah heureuh ieu teh geuning ge gan abdi bade ieu we bade naroskeun iraha teu ayana eta pusaka aya ai sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelema teh nyemput budi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung anak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kepada karep we teh iya jiji kena perusahaan jeung kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge nya nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kulan panginten abdi da ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya mesin manggawe urang pilarian sareng jisim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teh acan ka pendak urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae naon ba nyingkah jang jauhan nu keur nafsu macu jigjak ai bapa keuneu dewek lo bisa nyalametkeun sorangan kamu hayang bapa heula ini kayak kumaha mun bapa dipaehan abdi pirek kudu cicing abdi hayangnya milu pae oh kitu iya heug jisim abdi teh teu maos bener teu masa Semar leres pinastik kersayang tu mampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali lupa suara ya kurang aja Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu pajar talelo mawar pajar nafsu kang kagila-gila gila dendera
sah ya lumpat kaki dul disusul kawetan di udah kakaler oge di Bapak deui gitu euy. Luar biasa leungit tina paningali. Ulah si buru-buru itu buru-buru. Memang dapugu geus jauh di udag moal anu bakal bisa ngebrik lintang ti ieu pusaka sarotama anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan kurang ajar Arjuna nyepeng gonewa bari panah parantos dikaitkeun tungtungna Astra jingga dawala sasak bari disasar di alam nyawa dipetik patina rasakeun sacepot buru-buru sia teh kala nanti sorosod boro sia pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba dawala barang ngareret ka tukang sareng pisan sareng ieu panah datangna atuh ieu ti koro dawala kapangang getih nyak selak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kasanak ku tanaga panah lir ka bawa angin getih naon nyak celak dulu getih lah